Fawid atawa tafwid anjeun kana nas warum jeung kudu neja anjeun at-tanziha kana ngabersihkeun Allah tina sifat nu teu pantes ayana di Allah. Wa nazihil Qur'ana wa nazih jeung kudu ngabersihkeun anjeun Al-Qur'ana kana Qur'an. Ai kalamahu tegasna kana kalam Allah. Anil hudusi tina anyar. Wahdar jeung kudu sieun anjeun intiqamahu kana siksaan Allah. Babari pok bareng baca logatna.
lunasin ari sakabeh keterangan anu datangna tina Quran atawa hadis. Eta nas disebutna keterangan nu datang tina Quran, keterangan nu datang tina hadis, auhamat tasbiha mere sangka kana samar kana saliru. Maka solusina aya dua, hiji awilhu ulama kholaf, anu kadua awfawidhu ulama salaf. Manakah anu samar dina Quran atawa keterangan nu kapanggih tina Quran atawa tina hadis? Seueur. Allahu alal arsyis tawa bade tafwid mangga bade takwil mangga. Aote awli takhyir bebas milih. Yadullahi fawqa aidihim. Tasbih teh kapan nyarupakeun Allah jeung makhlukna ari leungeun Allah. Pan mangdani ge boga leungeun. Berarti lamun arek di manaan ku tafwid ari leungeun Allah nu pasti beda jeung leungeun makhlukna. Ulah boga pikiran leungeun Allah teh kawas leungeun urang cuman agak besar. Ta eta mah kufur kitu mah. Lamun rek ditakwil yadullah teh maknana qudratullah. Itu kuduna Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ari Allah nu Maha Rahman 'alal arsy luhureun aras istawa eta andegleng. Mun urang dina kartil karajaan cicing istiwa, duduk cantik bobok manis. Menya Allah duduk santai. Atuh istawa di dieu teh istaula nguasai kana aras. Lamun bade tawil, tapi lamun bade tafwid oge mangga ngan lamun tafwid warung tanziah. Itu aya di keterangan anu datangna tina hadis. Eta oge sami mere makna saliru. Maka di mana mangi keterangan datang tina hadis mere kana makna saliru, solusina dua makna, hiji bade tafwid nuturkeun ka ulama salaf, anu kadua bade takwil nuturkeun ka ulama kholaf. Mangga ayeuna buruk, lamun buruk bade tafwid mangga dabatun kendaraan min dawabil jannah. Ai dabah teh nu ngarayap, nu boga suku opat ngarayap di muka bumi dabah. Ngan ulah disangka kawas sapi jeung muning komo kuda. Kapan sok aya anu ngagamarkeun buruk awak kena kuda beungeutna awewe geulis. Eta teh saliru eta teh tong diarah. Lamun bade takwil buruk teh nafsul mutmainnah. Sabab aya korena anu nyegah tina ngabuktikeun makna buruk. Ku makna asal makna aslina buruk dabah nu boga suku opat. Ayeuna nu boga suku opat keur mudun suku hareupna osok manyangan tara. Keur nanyak suku tukang sok ngajangkungan henteu deui. Maka ditakwil, takwilanana maksad nu payu nuju mudun manyangan eta teh ameh tetep rata. Teu mangih tanyakan, teu mangih kudunan. Urang dina kahirupan papangih jeung amis, papangih jeung pahit. Geus teu karasa amis jeung pahitna, nu karasa amis jeung pahit teh datangna ti Allah amis kabeh. Eta nafsul mutmainnah. Jadi lamun urang geus boga nafsul mutmainnah bade untung dagang bade rugi sami we.
mun urang boga nafsu mutmainah rek tulus kawin rek terjadi dikawin ku batur bunga we eta ngaranna nafsul mutmainah. Lamun stres mangda nyi aini dikawin batur ngaranna nafsu ammaroh. Oh jeung diteangan malalaki dibeli aya bejana di lapang kalong Heru ngaranna. Eta nafsul mutmainah mangga bade takwil mangga bade tafwid mangga ini rasa masalah mongko teh kuduna mah nepi kana bet itu geus katalan da unggal diaji ge bet teh sok dinaon sok ditalan pertanyaanana katalan teh insyaallah siksa kana bieu mangga alah mana makalan numpuk kita wa nazihil Qur'an kudu ngabersihkeun anjeun Al-Qur'an masalah kedua kudu ngabersihkeun anjeun kana Qur'an anil hudus tina anyar ay kalamahu Qur'an teh maksudna kalamna Gusti Allah ay kalam teh kapanan sifat nu tumetep dina zat ari karakter sifat kumaha zat lamun zatna qadim sifatna ge qadimah itu mata nazih kalamahu anil hudus bersihkeun ku tekad anjeun kalam Allah tina anyar. Naon kitu anyar teh wujuduhu ba'da adamin ayana sangeus eueuh. Lamun ayana sangeus eueuh sah nanyakeun ti iraha Allah bicarana. Ta eta teh wajib dibersihkeun pertanyaan ti iraha ka Allah teh. Ti iraha Allah nanya ka mangkaryo man rabbuka. Itu eta mah pertanyaan tiraha mah pikeun perkara nu aya mimiti jeung perkara anu aya tung Allah mah kalamna eueuh mimiti eueuh tungtung mata kalamna Allah ta'aluk kana sakabeh maujudat sakabeh nu aya ngan ta'aluk kalam jeung ta'aluk ilmu bedana aya ta'aluk dilalah aya deui ta'aluk naon hiji deui sok insyaf itu sakit tuh jangan sinat wahdzar kudu wedi sira harus takut kalian intiqamahu kana siksaan Allah tidak main-main dengan siksaan Allah. Ditewa ku pamarentah salah mah dibui eta mah permainan doang. Nalika urang geus dihakimi di mahkamah robbaniyah meja hejona Allah ditetepkeun urang tersangka bersalah. Tah eta nu kudu wedi teh nu kudu sieun teh. Nalika ditetapkeun bersalah ku jelema bari can karuhan salah cek pangeran mah eta mah teu kudu geumpeur jeung teu kudu sieun. Jelema teh loba nu jaim jaga image. Sieun namana jatuh, sieun ngaranna goreng kadengena ku batur, salahan. Nu kudu sieun mah ku siksaan Allah. Satu kangen urang nempo rupa cicing dina rupa poho ka Allah nu ngawujudkeun rupa tah eta kudu sieun mah di dinya. Satu kangen urang ngadenge sora poho ka Allah nu ngaluskeun kana sora tah eta di dinya kudu sieun mah. Cabe lada ngan saukur nepi kana ladana cabe poho ka Allah nu ngaladakeun kana cabe tah eta nu kudu sieun intiqamah. Urang teu paham karena kalam Allah nepi ka teu sah tekad urang terhadap kalamna Allah jeung teu nyaho kana dalil kalamna Allah tah eta nu kudu sieun. Pan kawajiban mukallaf kana aqidah teh 3
Hiji wajib ngarti kana akidah, nu kadua wajib iman kana akidah, anu nomor katilu wajib nyaho kana dalilna. Mana akidah teh wujud kidam bako disebut akidah disebut sifat, dinisbatkeun ka Allah disebut sifat, dinisbatkeun ka mukallaf disebut akidah. Sabab sifat wujud di Allah kudu jadi tekad pikeun mukallaf. Teu ngarti eta nu kudu sieun mah. Mang Dani kudu terang, kudu ngarti karena kalam Allah. Kalam Allah laisa biharfin wala sautin, harapan suara. Dan becek mutajilah dek kumaha bisa ngarti namun kalam harap suara. Teu kudu lieur ya. Ari eta omongan hati aya harapan teh aya. Ayah soraan, osok ngomongin hati orang. Ayah harap ngomongan hati, ayah soraan. Ayah tapi orang ngerti karena kalamna hati, karena omongan hati. Kalamun nafsi disebutna. Da omongan nu sabenerna mah eta nu tara bohong mah omong nu aya dina hati, da geus nepi kana lisan mah sok ngabohong. Innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ila lisanu alal qalbi dalila. Innal kalama sesungguhnya kalam lafil fuadi yakin eta tetep aya dina ati. Omong nu sabenerna mah ayana dina ati. Wa innama ju'ila lisanu pastina dijadikeun non alisan lisan dalilan karena dalil anu nuduhkeun ngomong kitu teh hatena kitu. Alamat ari dalil dengan alamat sok aya alamat palsu, mata eta ge ngomongna teh ngomong palsu. Lain di kata, lain di hati. Ari hati nyebutkeun, ari lisan nyebut aku cinta padamu, di dalam hati aku sangat membenci. Ari lisan nyebut teu bogoh, ari hati peuting ka impi-impi beurang asa mimilu. Haji Imriti jeung Haji Yaqulu. Mang Dani eta teh sok jaim hebat luar biasa. Tapi dalam laki mah kudu gitu. Ulah nemongkeun jigari. Aya tips ya, tips paragi ka awewe mah ulah jiga butuh kudu santai. Ya, kunaon pangna urang ditinggalkeun we ku kabogoh, urang mah nyirikeun teuing. Belaan boga bekal ge dua-dua. Matak nu kitu mah keureut ceuli saumur-umur ge ditinggalkeun ku kabogohna. Aya nu kitu aya. Di dieu jelebana aya. Kudu cuek jika nu teu butuh. Mahal lalaki teh. Satu laki-laki akan dirongrong dengan 50 perempuan. Letak santai we ulah jika nu butuh, ulah eleh ku awewe. Mun awewe pinter nyebutkeun perasaan. Lawanan ku urang ulah diantar. Itu ek dilawanan ke kalah sieun nyawa-nyawa kawin jeung badan. Menyesal aku tidak pernah mengungkapkan rasa pada diri. Atos diungkapkeun teh acan Mang Dani. Eta kalam Allah, kumaha cenah Allah. Ngobrolan ka Kangjeng Nabi Muhammad kade ulah disangka kul huwallahu ahad, kadenger we ku Nabi teh dibacakeun ku Nabi eta ti Allah lain alqa qalbahu makna Quran Allah nibakeun kana manahna
Nabi terhadap makna Al-Qur'an. Dijieun we mana Quran teh ku bahasa Arab dan nabina lahir di mana? Di Arab. Ari Quran hadis eta mah ngan lamun Quran disebutkeun kalamullah kudu hati-hati karena Quran nyebut anyar teh sing paham. Lamun Quran disebut kalamullah al-haditsah engke bisi disangka menyari kalamna hadis ari zatna qadim berarti teu nyingkron sakrupna teu pas. Ari sifatna anyar, ari zat nu disipatanana qadim eta teh teu pas. Mata lamun rek nyebutkeun kalam Quran kalamullah al-haditsah kudu faham. Ai pangna al-haditsah da Quran mah makhluk dijieun geuning disebut kalamullah sabab Quran lahu maknan. Quran teh bogaeun makna anu maknana Quran musawin nyaruaan limakna kalamihi ta'ala al-qadim kana makna kalam Allah anu kaharti. Eta kudu paham kitu lamun urang nyebutkeun Quran kalamullah al-haditsah atawa komo lamun nyebutkeun Quran lain kalamullah cilaka. Urang nyebut Quran kalamullah al-haditsah tapi teu paham eta ge bahaya. Mun rek nyebutkeun Quran kalamullah al-haditsah kudu paham. Al-haditsahna sabab Quran makhluk, pangna disebut kalamullah sabab sanajan Quran makhluk lahu maknan. Quran bogaeun makna anu musawin nyaruaan makna Quran limakna kalamihi ta'ala al-qadim kana makna kalam Allah anu qadim. Kalam Allah qadimah dibikeunna ka Nabi qalbahu ditibakeun ku Allah kana manah Nabi sehingga Nabi faham kana kalamna Allah. Eta wahyu teh kitu. Mata inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalnahu tinggal di depan Quran. Aing nu agung nureunkeun hukana Quran. Quran di tesina kalamullah auhaynahu. Anzalna bimana auhayna teh ay alqa qalbahu ma'aniyal Quran. Allah nibakeun kana manah Nabi terhadap pirang-pirang maknana Al-Qur'an. Itu fakullu nasin lil hudusi dalla ihmil ala lafzil ladzi qaddana wallahu a'lam bissawab. Wa kullu